disangka nak main judi bisa benghar, nu puguh mah balangsak nepi ka modal. Jalma jaman kiwari hirup nang ngimpi, sok ngahontal nu puguh moal ka tepi, sagala rupa hayang ngadadak jadi, mumul capek halal haram teu paduli. Bahaya guys. Omong kosong main judi bisa benghar, loba bukti harta beak lengkang sasar, mun geus nyanduk sirah jangar asa bencar, zaman susah cilaka ulah disiar. Ulah jamoman jalma jaman kiwari hirup nang ngimpi, sok ngahontal nu puguh moal ka tepi, sagala rupa hayang ngadadak jadi, mumul capek we haram ge bae lah. Dangukeun ya lur boga anak loba, mun jaman baheula cenah loba rezekina, beda jeung ayeuna. Lur boga anak loba, mun jaman ayeuna tamtu loba masalahna. Hayang boga budak pinter, sakola geus teu kahontal, hirup mahal mawat mahal matak aral. Ya kudu dikumaha deui, teu sabar we jeung tawakal, da geus kieu zaman. Urang tarekahan we sabisa-bisanya. Lur boga anak loba, kudu cukup sandang pangan jeung papana. Kitu teh. Lur boga anak loba, lamun salah warah berat akhiratna. Lamun nitenan zamana boga anak mending dua, kalayan asa rancana meh lugina. Tah kitu Budak urang titipang nu maha suci, ngarawatna obat kudu hati-hati, lamun gagal malingesna kana diri masih suci. Kerahayu urang bebenah ayeuna, rancitakeun keluarga berencana, insyaallah eta cara tangtu aya manfaatna. ya kitu teh lur. Lain teu meunang boga budak rea, tapi panda geuning kieu zamana berat. Omat lur, lur boga anak loba, kudu cukup sandang pangan jeung papana. Lur boga anak loba, lamun salah warah berat akhiratna. Tanggung jawab urang, lamun nitenan zamana boga budak mending dua, kalayan asak rancana meh lu
manusia pangsang sarana nu ngarasa kurang wae najan hirup sarwa aya lubak libuk harta banda omat ulah kajongjonan harta lamun salah mawa jadi pangbeberat hisab dina yaumal kiamat. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan baca mun bisa kitu pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mikah pasti miskin lain alasan keur luhlah sugih lain alasan keur tanggah nasib mah ukur lalakon maju mundur kumaha urang nasib mah ukur lalakon hayu syukur ulah kufur lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baja nah itu syukur teh lain dina kaayaan keur bagja wae tapi dina kaayaan sagala kakurangan oge keukeuh urang kudu syukur urang kudu bagja kudu ngarasa bagja lamun urang hirup bisa syukur nikmat salawasna lu manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mikah miskin lain alasan keur luhlah sugih lain alasan keur tanggah nasib mah ukur lalakon maju mundur kumaha urang nasib mah ukur lalakon hayu syukur ulah kufur lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baja pan geuning loba lur jelema teh lamun dibere gering sapoe meni aral tapi dibere sehat belas-belas tahun tarasuh dibere sangsara sakedeuk aral dibere beunghar welas-welas tahun tarasuh ayo di ayeuna mah urang syukur salawasna dina kaayaan kumaha wae ulah Sunda burak-rakan entong Sunda lir surya kelingan kahade Sunda gering ngalang layung hoya urang Sunda gerak hudang ulah rega barerangan gerak papak zaman anyar rempuk jukung sauyunan mangsana
salilana ukur hayang dibantuan naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak parahiangan bro di juru parahiangan bro di pantol ngalayah di tengah imah nyademah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daekna naha erek kumaha jadina lamun manusia ditatar Sunda salilana ukur hayang dihuapan naon jadina hayang manen kudu melak hayang nepi kudu indit ulah nyaring bari perut rek kumaha jadina lamun manusia tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak parahiangan bro di juru parahiangan bro di pantol ngalayah di tengah imah nyagemah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daekna naha erek kumaha jadina lamun manusia tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina palang siang bener teh ngancik sorangan sok rajen kamamelangan mikiran diri pribadi di mana jeung reka mana cenah hirup kudu urip waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih palang siang bener teh ngancek sorangan
urang di mana ayana tingtring di kotek tak di teangan lain deui lamun diri tacan wani nalukeun tujuh nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya karang tangtungan angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan uli